Heuh. Cek aing mah kaberat-berat. Padus teh ka dieu keun. Ih, geuleuh nya. Bener tuh teh tadi. Atuh. Untung aya abah ngabejaan. Masukin. Padahal aku. Betul lah ya. Kira. Goblok. Ai sugan aing teh. Lagu. Well. Cewek. Sendirian aja nih. Sendirian. Saya mah duaan. Duaan jeung saha? Tah, jeung kelangkang. Boleh kenalan? Kenalan enggak? Aduh, cantik-cantik kayak gini. Kenalan dikit dong. Boleh. Namanya siapa? Rizky. Si naon? Iya ngagoda. Sayang, mereka ngerayu kamu? Ih, menikah Sep. Ih, itu mah rencangan sekolah. Ih, Tarangcut, utang, cangcut, utang. Tarangcut, tarutang, cangcut, ibu-ibu. Tarangcut, utang, Raden. Mumpung ngararyong, mangga ibu-ibu dipilih cangcutna aya, utangna aya, mangga. Mangga ya ibu-ibu dimirahkeun ieu tuker 30.000 dapat 2. Sok. Dipilih mangga. Iya, pami dianggap ibu-ibu mah saya pisan pami malam-malam biasa. Iya teh 30.000-an ibu. Wah, nu bener. Sok dimurahkeun 30-an lah. Kulit ya balik. Sok kita nama kewaya dari kulit ya ibu-ibu. Ulang rek balik. Dimurahkeun yang 15.000 tapi jeung masang sok. Siap jeung masang. Siap sama pasang ya. Siap. 15.000 ya. Dari masang ya. 10.000, 5.000 ya. Anjay. Naon sia kehet? Tiap aing ngalewat ka dieu kurang-kurang we ka aing. Cua sia ka aing kehet. Ngomong sia. Kira-kira na geuleuh ka aing sok lah sparingan jeung aing. Aing teh sia dia pergi ku sia. Aing heran ku sia mah. Tiap aing ngaliwat ka dieu sia pulang plong, urang-urang ngoblog teh. Kira-kira wani dar jeung aing sok. Oh, dar ayeuna keneh jeung aing lah. Aing mau lo bacot sok. Enon man enon. Geuleuh kira tuh. Tiap aing ngaliwat ka dieu, aing we pulang-pulang. Nah sia enon goblok. Pulang-pulang kitu geuning kabar aing. Naon sia ieu sampeurkeun anjing. Ya, ribut anjing teh. Wani mane? Wani. Ya, kan ya aing. Anjing teh. Wah, blog teh siap pulang-pulang wae. Sia tah. Aing nyebar. Sok aing nonjok. Sok anjing teh sia. Sia teh. Sekali-kali deui. Sia anjing teh. Enam lah kerjaan ya, kerjaan ya. Awas ya. Naon teh sia ulang awas ya. Kari euy. Beunang sia nama ye. Wah aing judag-udag tadi. Ya. Kumaha teh ka itu ye? Terus moal bot kitu. Aduh. Kali deui ku aing beunang ya. Di man hayang sarajalmaan euy pak aduh. Ngajaran wae na bajingna belah dinya.
Iya bos ya, kayak teh kumaha aduh, ini kayak aduh, anjing, kayak saha. Aduh, kalah bos, ih goblok. Aduh anjing, ini nyeri aduh. Bisa goblok teh jaya tinggal matanya aduh. Aing, iya bos, kalah bos. Dasar jalma deui euy. Aing penasaran sekali deui. Berak ulah tangkal mahoni aya jalmaan ke ucang-ucang. Aing lagi bajing. Iya pan bos, itu iya aduh ngejain tuh. Anjing, goblok. Bos teh. Aduh. Bos saya lah kayak telepon deh aduh. Ya anjing, aing ngejain jalma ka aing bos. Tuh bos. Anjing. Sah jalma ka aing tangan gaya. Beta mah heueuh euy. Sarana mah soran jalma euy aing mah. Curiga aing sieun sikila jalma ke aing disalahkeun. Bele. Hah? Ya. Mana? Nempo jalma teh sih nuker naon ngabandring gitu anjing mending nyeri kana hulu aing 3 kali. Jalma, Heeh. mau badring Heeh. Anjing nyeri gerak kana hulu aduh. Ante aing nah gitu ku Mamad. Nyeri anjing beletak karena lepon anjing tukang kayu bos Oh. aing dah anjing kana hulu gerak batu 3 kali cek aing ge. Kenapa mana? Ante, Anjing mau nempo gerak. Ku aing jalmana anjing beak ya. tek di kumaha Mad. Aing erek dihabakan tenggelan ku aing. Oh aing teh nempo aing tadi ge di dieu. Tas itu. Tingkak Neupkeun cai gini ngan aing dieu. Heeh. Heeh. Aing mun kepanggih. Enak nempo di cai Oh, bisa. kayak kamu nempo bejaan aing ya? Heeh, kayak ku aing bejan mun ya. Heeh. Bejaan. Aing kepanggih. Siksa ku aing udah dikitu tah. Aing teh jahit pisan ka aing kena hulu di bekerna lepon aing. Wah, pokona mun kepanggih. Oh, lain ka maneh ka jalma di aing teh geus bae. Anak aing. Aing goblok. Nah, itu tangkal siapa aing? Duduk sakit. Ya, eta mah aing kan. Aing ada tengah hajat tadi teh. Jadi rusak ya. Ampun, Mad. Ampun, Mad. Goblok sia kan. Orang, Mad. Ampun. Anjing. Ampun. Goblok teh. Anjing teh. Goblok sia makan. Anjing. Goblok teh. Apa? Anjing kan. Anjing.